Dulur, sahabat, lenepan pikeun urang sarerea sangkan jadi jalma anu bener, sangkan jadi jalma anu tenang di dunia oge di akhirat. Kade ulah jauh ti para alimul ulama anu pinuh ku amal jeung elmuna. Lamun urang jauh tina agama tur jauh ti para alimul ulama anu pinuh ku amal jeung elmuna, urang sadayana bakal seperti kieu. Mimiti gering meesan, badanna tiris manasan, lila-lila manambahan, nyeri dina jeng-jengkolan. Ratuk jantung tutunggulan, dikurung ku panglamunan, asa sare capek hate tepeler ku dipepene. Kanikmatan gengurangan, daharna elat-elatan, nginum bangsa papaitan, obat numut jara pisan, tapi panyakit teu jirih, kurang getih nyeri kiih, tumbal teu aya nu mati. Panyakitna ulah alih, gawena kuring kasahan, nepi ka empas-empasan, nginum bangsa papaitan. Nginum bangsa papaitan, obat numut jara pisan, tapi panyakit teu jirih, kurang getih nyeri kiih, tumbal teu aya nu mati. Panyakitna ulah alih. Gawena kuring kasahan, nepi ka empas-empasan, dahar nginum tarapisan. Pikiran geus selang-seling, loba poho jarang eling, paninggal sagala pangling. Naha kieu geuning kuring. Bongan saha bet jauh ti para alimil ulama anu pinuh ku amal jeung elmuna. Lamun urang sadayana hoyong salamat fid dini wa dunya wal akhirah, dina urusan agama di dunia oge engke di akhirat, dareuketan para alimul ulama anu pinuh ku amal jeung elmuna, sangkan urang sadayana teu boga panyakit pusing jeung rungsing. Dijauhkeun tina panyakit rungsing jeung pusing. Ieu dua bahasa anu mirip tapi beda ubarna. Ari panyakit pusing mah bisa cager ku obat warung, ku bodrek, paramek, panadol. Teu cager wae bisa ka puskesmas, bisa ka rumah sakit. Tah eta panyakit pusing. Ari panyakit rungsing teu aya deui ubarna. Iwalti ala bidikrillahi tatmainnul qulub. Ala sing inget bidikrillah kalawan dikir ka Gusti Allah, tatmainnul qulub, hate jadi tentrem. Sangkan urang daek dikir ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, otomatis urang sadayana deukeutan jalma-jalma anu soleh, anu pinuh ku amal jeung elmuna. Sangkan urang sadayana hirup di alam dunia, aya dina katenangan, aya dina kabahagiaan, sehat lahir tur batin urang sadayana. Di mana urang geus sehat lahir tur batin urang sadayana, mangka urang seolah-olah hirup di alam dunia teh ngarasa bahagia, ngarasa tenang, cumpon kana kabahagiaan urang sarerea. Urang hirup di alam dunia tinangtu kudu bahagia. Engke aya deui alam anu anyar nyaeta alam kubur. Urang oge kudu bahagia. Nyaeta pepelakan anu aya di alam dunia. Adunya mazratul akhirat. Ari dunia teh pepelakana akhirat. Salami hirup di alam dunia, urang sadayana melak kana kasayan,
di mana melakana saya kasayan ima ka Gusti Allah wa ima ka manusia tinangtu engke aya hasilna nyaeta di alam anu anyar nyaeta alam kubur. Mudah-mudahan sahabat sing aya manfaatna aya barokahna kanggo urang sadayana anu sok selalu ngadangukeunana. Salam kata sadayana. Pondok Pengobatan Barokah Fatihah memberi solusi berbagai macam keluhan secara lahir dan batin.